Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Like and share dan komen. Baru dia hubungan jeung bebedakan berapa tahun. Alhamdulillah sih geus 2 tahun. Tapi pernah belum satik mah. Setik kos kumaha. Nya kos kitu lah ru. Aing emang brengsek, tapi bikang nu ku aing ayeuna bogohan teu pernah ku aing lakukan kos cabai asal saya ingatnya. Orok nu hayang dilahirkeun ti rahim, bikang nu murahan catet ku sia baik-baik. Tah dibangun dina ketulusan hate, lain dina nafsu nu aya di hate.